kita sulit banget kentes. Dis penambalkan aing tak kempes lah. Anjing. Nu mana Mang Wawan? Nu hareup nu tukang? Tah nu hareup tah pan nambuyak ente tetanya tah. Duh, aing poresan nganjuk euy. Soalnya ieu jabaning karapuka aing asa teu percaya ka Mang Wawan mah euy, ek dibayar cash teh. Heuh, gatuh Mang, kek uing nyopot heula panci-pancina. Heuh sok we gawean urang merek ngopi we urang nungguan di warungnya. Heuh, kowe Mang Wawan sing sasewe bari ngopi, urang bari ngagetkeun ieu nama. Aing wegah ngagawean agen sok sieun teu mayar, ku aing mah dianginan we ngungkul. Moal apaleun ieu jamana. Terus tak anjing lah. Tegas dianginan ngungkul kena. Angges dis. Angges Mang. Sabaraha tambalan? 35.000-an we. Heeh gampang ke urang ka dieu deui urang ek ulin heula. Kumaha cek aing genan bener udah mau dibayar anjing untung ku aing di anginan nungkul teu ditambal. Kasar anjing jam waktu itu Wawan mah. Hah? Gimana? Si goblok na nambah tulisan balik geus kempes deui we. Si Maridis. Nyet kempes tulisan kebalegan nambah teh. Goblok. Kehet. Wawan. Duh. Tas di mana? Dahar ya? Buru dahar. Aing mah yo. Boro-boro aing yang dahar. Aing kemarin ku perum tipu mau nipu aing lah aing. Geus ulah ngurus-ngurus perum dahar tuh liwat hanu tahu tuh. Lah aing mah tahu lah we Ulah ngurus-ngurus perum sok ayeuna nama dahar heula engke geus dahar tak karek nguruskeun duit perum. Urang teh harita teh KPP dahampurana we. bayar ayeuna da aing butuh. Gampang sok dahar heula teh dahar. Mang aing wayah da aing butuh pisan. Aya Allah. Ieu harita teh urang teh KPP pisan ayeuna lagi pemajikan gering aing. Wayahna we aing ayeuna lagi tulungan deui 200 wayahna ayeuna mah aing moal ngabohong moal budak gade Pinjem deui nya. pinjem duit aing 200. Nah, Mana dapat gajian. baik iraha dibayarna. Gampang bayarna. Mangadang mah kan pager kumaha. Aing suku teh euy kembala teh. Bener kan majikan beri? Hah gering mangadang bener. Bener Mang. Hah? Tadi genan karunya panas awak karunya bereane mah 200 mah. Ya tuh Mang ya. Alat Mang. Aing karunya euy. Ya, 200 dah. Keur bager manuhun. Ya urusan Cing tare cager kan wayahna kan boga mah kuat bayar suka ame enteng nginjem deui. Nuhun pisannya. Aduh nuhun pisan urang ngampura ye narima hutang nu bareto. Nuhun pisan da urang moal ilang urang merek inditnya. Aing udah geus luas anjing mah ira pedang deui 200. Anjing geus 100. Di mana we beli mana ya? Salah euy. Parang teh nagih ka dieu teh nya. Kumaha ni aing ka. Kalau katipu deui ku 200 kumaha Wawan. Aing mah Wawan. Anjir. Aya kadu asak euy. Main ara we gerak lah. Mayan euy aya kadu. Oh, wanginya.
Aduh si bapak itu. Si Baheli juga santai. Goblok nyolong kado mamang aing. Aduh, sia eta. Mau kado mamang aing goblok. Ang, ieu mah murah tuh orang kerengunjal kai kurang dipulungnya daripada angke ku careuh geus dihandap dipulung kurang ih. Malah murah-murah ge bae sia Naon? Ih, goblok ku aing geus di kamari diintip-intip siang seunahna. ngeunahnya. Bae sia lah. Oh, amin. Berarti emang nu aing mah. Dibawa ke iya tuh kayak kurang dipeung ke ang masak bere Gandeng si mamang aing gandeng. mau apalin iya Ya. Aing kata heula. ka mana ih eta ih nah dibawa ih Baili. Nabang mah kado aing dialakeun. urang tengah kadu ieu mah kaduna murah di dieu urang dipulung Pulung-pulung kair sia. Pun ku aing tadi talian di luhur ku rapia. Mal mungkin ragrag. lah ieu mah geus murah ya Pak RT si Pak RT hayang mah aya sesana tah sebelah deui tah gede kere sakege wareg tah ya jeung Pak RT nya da ieu mah kadu murah ieu nya kop eta mah jeung Pak RT heeh sing wareg Wah. Bawal tadi daguan. ampun Ulah dibawa eta. nuhun nya kaduna nuhun hamis wah dadah